Aduh. Kenapa? Si. Segala barang. Au. Wah. Apa aja mama kenal ya. Orang tuh mah tanda gaten gede amat sih. Wah, nenek sehari gandeng mama ya mah. Ketek doang. Itu suaranya. Cicing beh tarik keluar. Si sekarang ember jalanan dia. Awas deh kau yang tajong. Siapa nama kan? Kendalan. Oke. Kelang laut paling geningan si Neng kamana gitu sungi kieu. Melang udah teh bener. Parawan hijina deh. Aduh. Jangan tinggal dua siki ya. Mana? Teh. Woi, buka itu budak. Nah, putih ngegeruan ram. Cadah tadi karekan. Dah, ini canggih. Assalamualaikum. Si. Sah, di budak teh ah. Assalamualaikum. Teh. Kalau kasih gue lagi sih tidak teh. Aku teh. Bila di mana di? Baru dak teh. Ke heula atuh. Teh. Saha? Yang di sayap teh. Naon cileng ngep? Tuh ulin mereka dia teh aya informasi teh teraktual pos di 6 bukan nama. Kak, tengah putih. Bukan teh sih lagi. Teh. Selain tengah putih ngaganggu teh keur istirahat. Iya, kenal sih teh. Ini si mama geus sare. Sare sugan. Naon A? Segaran awak Jadi Mama hareudang da nya sayang muka baju. hus. Heula tuh Naon A? Tunggu. Ayo atuh Hayu naon? pangrokeun. Si ama suka naon? Gak wae, naon
teh geus tunduh. Usah kedeung. Hayu atuh buru gara buka bajuna. Kieu we lah. Buka baju tiris. Atuh. Udah tuh mah. Kedeung atuh atuh sabaran. Hayu atuh buka bajuna. Naon sih lain ka dieu? Kedeung atuh teh euy. Pada wae eta. His. Jembatan. Henteu, tadi urang keur beurang. Keur meuli hueut tah. Terus teh urang teh kapanggil tah. Cipina anak Pak RT tah jeung si Saep. Tadi ningalina di mana jam baraha? Tuh, keur tadi barang teh kan urang teh kita meuli hueut ku Bipah. Nah, kawan dengan teh papat pas urang di jalan Lempeng teh. Kudu mah sih lain. Udah tuh supaya di sana geunan sih. Nah, Dulu can meuli udud dek mah. Rokok lagi batangan geuningan. Saya puntung tabak lek diisep, isep we dah. sih. Lah pengangguran. Bating udud maneh. Nih, parum jalan ya. Tah. Udah can Endot. kawe. Kumaha? Tadi barang tuh orang teh ningali ke dapat melikeun beas, tidak melikeun uut, ku Bipah. Tah ikut orang teh papat pas orang Palembang teh ngali Cipina, oh itu anak si RT curang teh. Jeung si Sarip. Kenaon jadi jajanan teh mending murah di gitu. Pernah kan ada 5 beungar. Ada ulah daek teh si Pina jeung si eta jeung si Saep. Bejaan bapak lagi Itu ada di jajanannya. Jajanan murah di. Jajanan naon gitu. Ting tah kos sama kos permen ting Ranginang. Ranginang sih balik sih teh. Ranginang teh. Jajanan ranginang. Daripada teh lemak teh si sok teh gegenutan kumaha. Tong daek teh. Manehna cuma bisa nyen rangining teh bisa ranginang. Jelema mana saya kan pada gajul. Bapak lagi pelit mah torek mah segala. Pada gajul bukan nama dah tong daek lah. Anu ge can balik tuh buktina sok kayu. Geus aya mah kena ge kieu. Ente teangan tasi neng. Papai kakaler kaki dua. Tapi ka imah bijumin teangan kumaha maneh papaya. Can bisa beunang. Lawa ka balik kuliah ku dek. Oh itu. Tapi misalkan orang kabukti eta jeung si Saep, si Pina kuat dihajar dihantam bukan nama teh, dihajar mah beneran. Urang mah nama si Matorek tah, boleh itu teh. Dina bukan nama. Nah, jelema teu bener. Tinggal dina fisikna gitu bener. Pada gajul, Tapi teu bisa kitu. Ari ngaran hirup mah teu bisa nilai seseorang tanpa bukti. Patang sekatinggal ya teh ku mata urang sorangan. Tetep, orang tetap teu bisa nilai seseorang jelek. Tetep orang kudu nyaho babat bibit bobotna. Lampu mah tanda gaden gede amat sih. Sorangan ya. Tapi nikmat kan? Cuman cepet doang. Wah. Abah juga mama kenal ya. Cicing beh tarik keluar. Aduh. Wah, naikkan sehari gandeng wae mah ieu mah. Alon tuh mah. Yang gitu suaranya nya. Sugan teh keur naon ieu Abah? Jeung mama garandeng wae. Naon sia ka dieu wae ki karek balik ka imah. Halandog we ka ditu sia. Arek sare teh Bah, garandeng wae sugan teh naon? Di sare ka ditu sia makat. Sare. Pan dieu sare garandeng wae Gak bisa tuh. Betul sare budak mah guru sare. Akang kulot we sia. Sugan teh keur naon? Sini ata. Terus tunduk. Tong makan sare atuh geudeung ge saeutik deui. Naon deui ai si Aa. Anu urut teh tanggungan sanyeri. Si sagalang sepenting oge ngomong masa tunduk. Udah sekedar ya. Aduh, lagi matanya, laginya. Oh. Iya beta rasa.
Sok mana? Oh, ini teh. Iya, ya teh karasa ya. Istik anjing atuh mah tanaga teh gede amat, semacul suganya. Pan beh karasa. Amun pisah tuh kuat yang mau nyiksa sama jeung nyiksa. Geus aya mah tong ngobating cincong lah. Anu teangan si Neng nepikeun ka juru ka mana pokona nepikeun ka balik we. Geus tabu salapan ke deung DG ya. Melang geus teu keunah pikiran teh nya teh. Katong semua orang nang lah senengnya mun aku Yang di kuliahne orang sok ngurut naon maneh? Jarcok paling nya. Si, lain atuh biasa sempurna repil. Oh, kamari ge kahalut tanganjuk Magnum Blue Hung ku. Bedakeun eta. Mana aing Habib sia teh. Culangnya bener iya. Aduh, kelingan tos tabu salapan itu si Neng Sencan balik wae. Cok sina bener cek si sayap. Nanti ya. Aduh, nanti kemana nih model teh jam sekitar balik wae. Aduh. Nah rasaan ya budak teh aduh geus jam baraha ieu teh. Ih. Angkat di kolor dek ya. Mana? Ampun, budak teh jam baraha ieu teh. Assalamualaikum Abi. Astagfirullahaladzim, Neng, mending kieu tos di mana atuh? Entas di depan, Abi, maafin pulangnya agak telat. Terus tabu salapan, itu biasa. Nah, Neng pulang jam sakieu. Iya tuh maaf Abi. Pas ulin aja si Saripnya anak mantorek. Enggak, Abi enggak. Awas kalau sampai ulin aja si Sarip anak mantoreknya. Ya Abi, ya udah deh, ke dalam dulu. Enggal istirahat, natapan las, tak acan sholat isya ge. Ya Abi. Kunjung. Kata. Misalnya apa nih rada curiga oge ya. Tapi ngomong-ngomong balik sorangan sih nengnya ente jeung si Saeb. Berarti si Saeb kemana tuh itu budak? Kokok teh mah ayo yang mulian oge lah. Duit najis mulian oge. Geus lah. Perasaan baru aja hari ini main keluar, Abi ampe marah-marah gitu, sebel jadinya. Gimana kalau misalnya aku kumpul bareng teman ya? Pasti pulang malam, pasti dimarahin Abi lagi, ada. Kok aku jadi kepikiran si Sarip ya? Mungkin selewatan aja kali ya. Tapi masa iya sih aku suka? Tapi nggak tahu deh. Ekor berkopak dah. Ya. Ayo lah bisa didang tuh ya. Tuh, gue tahu. Sia. Opak liek eta. Bedakeun apa sia? Kemana budak teh?
Alah, opak aing ibarat reak. Nggak barasi kieu ieu. Nepi kalauk-laukna ieu. Bicara romotan, bicara langung, go ambo, budak saha si eta. Iya deh. Orang ya. Naon? Beli rokok. Duh, saya carikan kolot sia geura. Sia duit teh tambahan atuh. Euy gitu aya ge jeung beli sampo ieu duit bapak aing kan edan heula. Aya ge jeung beli sampo ieu. Kumaha ieu? Hah? Ari sia. Geus balikeun we lah. Ayo ajeun deh sabodot teuing ya. Si sakala ember jalanan dia. Os deh ku aing tajong. Siapa nama kamu kan? Olah laut, balik ah. Apa orang gara-gara itu numpang-numpangnya? Abi nggak ada lagi. Keluar ini deh ke pasar sebentar ini. Abi pasti lagi ngaji. Bapak kali sebentar. Kalian lagi. Iya teh. Maaf ya. Iya, itu beban kenapa? gatok. Aduh. Lah, saya basuh teh. Bisa coba basuh. Maafin ya, Iya, saya Teh. buru-buru. Maaf ya, main Iya, hati-hati ya. Maaf ya. Kalau basuh, sing lagi basuh. Janji nggak mau aneh nggak mau yang tulisan itu ya. Lu ngobrol lah iya mah udah kayak jadi kenalan cuma. Dan molor ulin. Sangarit itu nggak sawamu. Mah, Naon ah? dia gedung. Naon sih keur make tiungnya? Wah buru lah. Nyokur make tiung naon ieu teh? Tiup gedung. Kira kecil. Mangkat pergaulan tuh. Tuh ket bae geus ngora deui. Naon beunang? Ada budak sare kan yang lain sih Sarip. Kosna sare dah hujan kieu mah. Dah ngora sare naon deui atuh. Tuh pan dipikir-pikir teh. Udah teh mangkati gawe henteu, sangarit embung. Sawah henteu, jadi naon tuh, Pak? Kan abah teh moal sehat wae. Atuh hayu aku agra kita ke sawah tuh jeung si Kohar. Tunggu tengah waro jelema teh. Udah mau dangkeun. Tak keluar. Molor wae. Atuh udah kan ku arah. Mau ngawaro ku urang mah. Sih. Si Sarip teh aya oge anyar hudang. Anyar mani teuing tuh keur nyisiran. Sudang wae ka mana dah teh geusna molor keneh. Teu alus teh sina ka sawah we na mah. Bae, jeung si Kohar cenah ngarit. Aduh, ini mah geus teu kuat kangen pisan ya. Budak awe kamari anakna RT. Aduh, eta mah kudu diteang deui ah. Diteang deui pokona mah. Duh, cuaca aja ya. Tadi itu mah. Tah, siapa? Sabah mah kemarin carekan kalau digebuk. Suka bener. Udah kolot teh pelit di kamari, kalah hari. Ada si lain di tengah hari.